Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Alfiyah Ibnu Malik bari nyuhunkeun ditiasakeun sareng dibarokahkeun kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani zat anu maparinan nikmat di dunia walatra kasadaya makhluk. Sifatna Allah Ar-Rahimi zat anu maparinan nikmat di akhirat ka mumin wungkul. Qala bakal ngadawuh anu disaumpamakeun kana parantos ngadawuh. Saha Muhammadun Syekh Muhammad. Wa nu ari itu Syekh Muhammad Ibnu Malikin eta putra pamegetna Malik. Atanapi Ibnu Malikin dina hakikat nama puturunan pamegetna Malik. Ahmadu muji abdi Robbi ka pangeran abdi. Allah tegesna Allah. Khairu malikin anu pangsae-saena tinu ngaratuan. Musollian barina anu maca sholawat ala nabiyyi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al Mustafa anu dipilih Kangjeng Nabi wa alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi al mustakmilina anu nyampurnakeun sadaya asyarafa kana kamuliaan. Wasta'inu sareng nyuhunkeun pitulung abdi Allah ka Gusti Allah fi alfiyatin dina ngaos kana alfiyah. Maqasidun nahwi nu ari pirang-pirang nu dimaksud ku ilmu nahwu mahwiyatun eta nu dikumpulkeun biha dina itu alfiyah. Tuqarribu nu bakal nyaketkeun itu alfiyah al aqsa kana pirang-pirang makna anu jauh bilafdin kulapad mujazin anu diringkes. Wa tabsutu sareng bakal ngajembarkeun itu alfiyah al badla kana paparin biwa'din kalawan janji munjazin anu dikontanan. Watak tadi sareng bakal ngamistikeun itu alfiyah ridon kana karidwan bigori sukhtin kalawan tanpa aya kabenduan. Fa ikotan barina anu ngunggulan alfiyah tabni mu'tin kana alfiyah karangan Ibnu Mu'ti. Wa huwa bari ari itu Ibnu Mu'ti disabkin ku sabab tipayun haizun eta anu ngaraih tabdilan kana kaunggulan. Mustaujibun tur eta anu ngahak sanai kana pangalem abdi al jamila anu indah. Wallahu sareng ari Allah yakdi eta mugi nyumponan Allah bihibatin kana pirang-pirang paparin wafiratin anu berlimpah li pikeun abdi walahu sareng pikeun Ibnu Mu'ti fi darajatil akhirati di pirang-pirang darajat di akhirat.